Ari meuli tipu jeung taiku ari diwadahan Racun, yo, lalaki urang ge leungit meureunnan. Lalaki mana teh lalaki urang keneh meureunnan. Oh, lalaki urang penting nama. Kade, mulai tungtung pasnya parere omong ka dia lah. Diuk deui eta. Sok, rek diuk, nangtung. Coba. Aing mah kakarak saumur-umur ka ajang maneh teh datang ka dieu teh nyemah ijem cing atuh ulah pertengtang kitu. Jeung nulak cantik. Pokona semah mah kumaha Perbumi sopan, semah sopan. Perbumi galak, semah oge leuwih galak. Manan ayam jago naladungan. Ayam jago naladungan. Ya, di mana-mana ge nu ngaran semah mah ka perbumi teh kudu sopan. Perbumi bakal sopan ka semah. Sok ayeuna rek sopan perbumi mah. Eta mah kumaha persemah. Ayo persoalan persemah mah. Kumaha persoalan perbumi. Ya, kadi gerak. Kadi ya, atuh kalau jajal-jajal kitu. Kudu diuk di lahunan maneh urang teh. Lain eta dina meja lega na meja. Meja, cenah nu kitu meja. Nanaon teh nu kitu ra gaji? Bang bale awi meja. Da urang teh belagu buta huruf teh nyaho meja. Eta teh aya riwayat, bale teh aya riwayat ieu teh. Riwayatna. Ku museum teh geus ditawar 18 juta ieu teh. Lain cengal-cengir sia jurig. Ya juta naon, juta kimin. Lain kieu ieu. Dengekeun ijem. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa kami teh asa teter jajaten kumaneh teh. Oh, memang jadi deh. Urang mah Dewi Sri Kandi. Lah beungeut maneh jeung urang teh halus urang tapi aneh. Katemponna salaki urang teh dijieun sieun kumaneh teh bogot. Ih, pugu da urang mah tadina baheulana urang urut jiwa seni. Urut jiwa seni. Mah teu kacarik gerai kepentang kuas mara cinta ka urang. Ai kitu lain urut sinden. Aduh, sinden geus terkenal geus moyan di simpingan. Oh, ieu teh sinden anu geus moyan. Yo, ayeuna urang barang kawin kasih cepot teu daek gawawak-gawawak sote. Ari baheula Si cepot mah sok rajin gawawak-gawawak aya budak liwat di gawawak. Ayeuna mah kieu we ijemnya. Lamun urang papasean moal aya tungtungna. Nya bari naoge gunana. Sarua aja urang teh rebutan catur tanpa bukur. Nah eta. So
ukur ari ngarti mah. Urang jadi sinden teh yeuh lain di daerah urang wae. Ka luar negeri enggeus. Ka mana ke luar negeri teh? Ka Tiongkok, ka Arabia. Ijem teh pangalaman teh kungsi ka Tiongkok, kungsi ka Arabia. Ih, ai kitu. Di mana ari Arabia teh? Di mana ari Arabia teh? Arabia eta di dinya deket Jelekong. Kek. Kumaha lagi? Ijem dengkeunnya. Ucing maneh hayang kitu diajar nyinden. Hayang bisa ngibing, geus bisa ngibing jaipongan can. Ibing jaipongan? Jaipongan. Make seuri. Ya. Kan soal ibing mah ya. Tapi ulah ngadukur ngomong hungkul, ulah ngadukur nyarita jika nu capetang bisa nyinden cing rek mecahan. Semet mana pengalaman nyinden ini ulah bakal lumpat kana ngibing. Hayang mencak. Nah saimang jeung eta huntuan Pak tumpang tini sorak. Yo, ai soal sorama ulah dibandingkeun kana huntu. Beda deui eluk-elukanana, dina sorama senggol, sunggal senggol lak eluk. Sama budak badugna teh. Yo, eusin teu nyaho, sinden ngarah kudu nyarita mah bagian Jakarta mah teu kapake nu sejen mah. Saha nu kapake? Dipentingkeun wae urang kapake unggal tahun oge asa rerek nyawah ge. Aku kieu we atunya ijemnya. Lamunnya ijem fungsi jadi sinen sohor, euceul boga maruk model ijem teh penasaran. Tapi hayang ngadenge cing ngaran lagu dina sinen lagu naon hiji-hijina. Oh, rupa-rupa lagu sinden mah. Lagu naon wae? Oh, nya lagu naon anjeun aya. Anu kumaha lagu ajan? Teu aya deui seep ulah minta deui teh.